Hachi channel. Hirup teh jeung kieu we. Eueuh pisan tarubahanana hirup. Batur mah geus boga pamajikan, geus boga budak. Wah, aya nu pamajikanna 2, 3. Aing macan laku-laku. Pasti ngagung. Sangsara. Wah. Gang, rancang ngalamun wae. Mak, nya ningali batur we sok sedih. Batur mah geus boga pamajikan. Heeh. Rek iraha atuh. Pugu bah, eueuh, neangan awewe fungsi, katang ulun fungsi, kapulwadadi, kabelanakan fungsi. Eueuh nu daekeun, aya nu daekeun. Nganu gelo eta ge nuturkeun. Ulah atuh nu gelo mah. Iya jang abah teh. Nya. Mene ngajujurung hayang tina boga pamajikan teh. Kunaon teu bah? Da reunan geus kolot mikin ka dieu mah. Kok karunya bah? Da hayang naon cik parebasana hayang ngagegendong incu gitu abah teh. Geus sedih we aing abah. Nya geus atuh aing rek nangan heula bah. Sok jang. Rek nangan heula api pamajikanan sugan aya we ampun. Bener. Heeh. Bah, ampun doakeun ya bah. Mudah-mudahan sing hasil. Rek nangan heula pamajikan sugan we nya anu geulis. Jodoh sing datang ka dieu ka aing. Jodoh aya bagong ku aing rek dikawin. Ya domba ngongge aing pokona geuning herang we domba. Sedangkan we gelis domba. Ningali entok leumpang ngageboy gitu. Aduh, ngalabatan Singapurawan entok. Ya ngalamun. Aing kabeng-beongan ka mana atuh dengan pi awewean kaning bapak aing nitah wae ka aing teh. Nitah kawin. Aing sabar, Kasep. Sabar jadul. Penting. Bukan kabeh dieu ye. Hah? Aya awewe nu kamari. Mantap, oi. Aing tahu wajuna. Boga pamajikan, bolak nu minta ampun. Baheula mah sugan kerek romantis, rek manis, rek bagus. Dasar nasib, atuh da pamajikan menang minggu lagi disolokan aing teh. Yang geus galak, nyare kanan wae, unggal poe, akan buki. Aduh. Coba aing hayang dahar,
Hayangin eueuh sangu acan. Ngomong naon? Eueuh sangu we. Pamajikan oge mun aya beas di imah mah meureun disangu. Kan nyaho maneh teh meureun teu kuli. Duit di mana tuh pamajikan yang beli beas? Aneh ieu mah. Rumah sapan kami mah teu bisa usaha. Teu bisa usaha dengan sakit ieu na. Makanya ngameureunang satoreunkeun teh ieu, satoreunkeun ieu pan kontrakan. Ya weh geus pang tahun-tahun rumah tangga mun kata kontrak wae teh enakeun atuh ku batur. Nah, itu pan meureunang motor, satoreunkeun. Teu pusing asor na mah pek we dudut ka bawah lah. Sapeda pan bayarkeun. Nya ongkos kieu mah aing teh baheula Korea teh teu studi aing kawin jeung di dinya, embung aing mah. Aing aya ka amprok disolokan aing teh gara-gara Makena atuh kunaon kalau nikah ka maling selendang aing, da aing teu bisa kaluhur. tangges ke ku aing dianteurkeun bajuna jor wae lah. Aing geus pusing kajeun lah. Dianteurkeun ku aing kade Dewa Batara ku aing dianteurkeun. Tong hayang neuleuh budak, mun geus saja aing tong hayang neuleuh budak sia. Manggeus kajeun. Tong hayang teh geus ada. Ieu imah mun barang takan kieu. Mun abong boga pamajikan teh ngamenak pisan. Ayeuna pot banget geudeut mual poe. Aing mata geus kapanggih deuleu. Geus kapanggih. Heuh? Mun aing teu ngorehan pabiasana mah kapanggih. Oke, tulis beas aing kejo. Neng, ulah ninggalkeun tuh Neng. Aing tambah berat ku budak kungkul aing mah hirup teh. Aing mikir mata tuh ka Dewa Batara aing mah geus langsung aing. Ka Dewa mana Neng? Dewa Batara. Geus kieu balik. Dewa Batara. Atuh pamajikan aing balikan deui. Wah. Perang air. Hiyo. Perang air. Ayo. Ya Allah, itu Allah kablat. Kebat air.